ke pasar. Oke, sakedeung deui nepi ka pasar mah tuh. Kalem we, heula istirahat heula yo ngareuna pemandangan. Ka pasar mah deukeut kadinya ka simpang tenang ayeuna ieu di dieu di ieu naon ieu teh nya Cikuya meureun ieu teh Cikuya. Rek naon atuh ka pasar? Lain arek ka pasar, bisi arek dahar ka bulu lapar. Oh, rek ka Mang Japar. Ya. Aing mah ka Mang Japar. Leung maneh boga kawawuhan euy Mang Japar di dinya di pasar di simpang. Sugan aya naon ya? Rek naon ka Mang Japar? Lain arek bet ka Mang Japar, lain ka Mang Japar. Abah nawaran dahar bisi ka bulu lapar, ka bulu salatri. Rek meuli kitri nya. Oh, lain aya ide hade maneh euy. Make rek meuli kitri, rek ngebon atuh rek kumaha. Oh, hade eta teh mantap euy ibu rumah tangga teh kitu nya. Ai meula kitri mah da pilih laun. Kalapa kitu nya, hasilna loba sugan. Rek diplakna di mana eta kitri? Nyasaha naik meuli kitri. Nawaran dahar bisi ka bulu lapar, kita jadi we huru hara. Jang pramuka. Oh, atuh sugan teh aya meuli kitri plakeun euy. Jang pramuka mah anu di nu kieu meureunnan ieu atuh meureunnan naon eta teh ngaranna teh lah. Anu ieu teh ceuli teh. Anu gambar kieu teh. Oh, kana lah. Tenang sakedeung deui ka pasar. Bakal nepi ka pasar sakedeung deui sasewe. Lain ka pasar yeuh bisi hayang dahar yeuh bisi hayang dahar ka bulu lapar. Oh, ka Mang Japar heuh rek ka Mang Japar apal pan rek meuli kitri lin. Yeuh aing malen ek meuli kitri nawaran dahar bisi ka bulu saratri. Rek meuli kitri maneh teh nu jang budak pramuka latulin kitri meureunnan atuh maneh mah eta teh nu rek diberi teh lambang ieu lambang kitri meureunnan kitu nu jang budak itu ai pramuka. Aing mah tadi teh nawaran dahar bisi hayang dahar ka bulu lapar tah bisi ka bulu lapar ka bulu salatri jadi we huru hara aing teh engke meuli nya engke meuli kitri jang eta mah atuh lain kitri lambang kitri jang nu pramuka masuk sok urang dahar heula euy. Aing teh tadi teh nawaran lapar dahar. Lapar tah. Alhamdulillah ya. Lapar. Ngeunah ya euy. Pamirsa orang tuang heula. Alhamdulillah yo di tempat di ieu teh lur. Di Cikuyeup ieu. Hatur nuhun.